Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun para saderek sadayana di mana wae ayana nepangkeun simkuring pun Budi Suwardiman pupuh SMP Negeri 2 Garut oge minangka pangaping MGMP Basa Sunda SMP MTS Kabupaten Garut. Dina danget ieu simkuring sapara kanca ti tim MGMP Basa Sunda sejak ngaguar pangajaran Basa Sunda anu dialpukahan ku MGMP kali Dinas Pendidikan Kabupaten Garut. Jajar anu baris dibahas dinten ayeuna nyaeta pangajaran Basa Sunda kanggo kelas 8 anu ngawengko 4 kompetensi dasar. Kumaha pangajaranana, kumaha brak-brakanana, tangtos saderek tumaros supados langkung paos sumangga urang sakseni pidangan salajengna. Wilujeng assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng tepang deui dina kagiatan pangajaran virtual ngaliwatan video sareng modul Basa Sunda kelas 8. Mugia ieu kagiatan lumangsung kalayan lancar. Sateacana mangga urang ngucapkeun bismillah sasarengan. Dina lawungan kahiji urang sasarengan medar perkawis wangenan jeung cara maham eusi kawih wisata Garut. Dina pertemuan ayeuna urang bakal medar perkara kumaha cara ngaidentifikasi ciri jeung struktur dina rumpaka kawih. Nu dipeda dina kagiatan ayeuna nyaeta ciri jeung struktur dina kawih wisata Garut. Cara ngaidentifikasi ciri rumpaka kawih nyaeta ngalangkungan kahiji maluruh wangun basana, gaya basana, sareng pilihan kecapna atanapi diksina. Anu kadua disusun tina wangun ugrat. Nu katilu dibacana luyuh sareng lagam nu merenah. Struktur rumpaka kawih aya 2 unsur nyaeta unsur lahiriah jeung unsur batiniah. Naon ari unsur lahiriah? Unsur lahiriah rumpaka kawih ngawengku wangunna ditulis tina wangun pada jeung padarisan, murwakanti, gaya basana, jeung diksi nu merenah tur endah. Unsur batiniah rumpaka kawih nyaeta unsur jejer, nada, jeung suasana, rasa, jeung amanah. Para siswa nu dipikareos ku ibu, kanggo lawungan dinten ayeuna dicekapkeun duwi ka dieu. Kade hilap pidamel pancena nu aya dina modul 8.3.3 sareng 8.3.4. Insyaallah minggon payun urang pedar ngeunaan identifikasi ciri sareng struktur teks rumpaka kawih. Mangga urang pungkas kagiatan ayeuna ngucapkeun hamdalah sasarengan. Alhamdulillahirabbil alamin. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para saderek sadayana sakitu anu kapihatur mangga nyangakeun mudah-mudahan aya mangfaatna kanggo ngaguar atau kanggo mekarkeun bahasa Sunda warisan karun urang sadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahasa Sunda Nanjung Salam.